cantik doang. Sukanya sama cowok pengecut. Naon? Da abi mah suka nage kancis AA sanes ka AA. Oh, dasarnya cewek matre. Halo men, Ya boy, mana kan di mana? kamu nanya. Ya, siapa teh? Anggar kebiasaan. Teri orang mah di mana men? Kamu bertanya-tanya, aku lagi di mana? Goblok. Iya orang ke pihak THR yang mana? Wah, eta mana di mana boy? Kamu nanya. Siapa anggar hari tadi kemalinaan? Eta mana di mana? Kamu bertanya-tanya aku lagi di mana? Eta mana di mana? Yang kemen. Ini mana? Poe ieu teu puasa deui wae. Puasa ada mah. Eta dia mana dia nginum bodrek. Ngabatal atuh puasana. Nya, mak, bete rieut. Minum bodrek. Pancet iklan oge bisa diminum kapan saja. Jadi kan puasa oge bisa. Ambil sekali deui ngomong. Kumaha? Mak, Naon aing mana kemen? abi poho aya tugas di sekolah. Teu nya sia mah. Geus penting kieu karek inget tugas. Tugas naon? Kerajinan di sekolah. Oh, terus? Nya mana eta kutang emak? Nah, make jeung kudu mawa kutang. Nya apanan kamari teh cek bu guru teh tita mawa urut wadah susu. Eta kan kutang, mak. Goblok, aing mana maksudnya lain wadah susu eta. Eta wadah susu kaleng sia. Terus tunjuk. Aduh, anjing jok kada salah kieu cicing we di imah. Ayolah urang ulin keluar. Lain keluar ke mana? Hayu, ayo urang mah siap oge. Siap wae. Tapi urang udah ada lah. Anjing lila tuh ngarugan di imah. Geus ulah kadahan ke di jalan dahana. Yo, mana mah asa kurang otak masih dari orang kudu dari jalan. Mereka tabrak ke mobil. Anjing. Maksud aing mah lain dahar di jalan. Maksud dahar di jalan teh, oke. Di jalan manggil warung sangu nyimpang, dahar di warung sangu.
namanya nyimpan rokok. Mah, nyimpan rokok di mana? Eta di jero lemari ditulisan obat batuk. Kumaha mama? Banyak kotak rokok ditulisan obat batuk. Sarua jika di HP bapak ngaran Julaiha di Sepna Junaedi tukang ojek. Naon ame mama teu apal lamun eta janda kabogo bapak nu anyar. Nah, Met, Naon, Jo? urang teh wau geus gila. Sebenarnya mah urang teh resep kemana? Kumaha Met? Urangnya tinggali-tinggali istri-istri kayak teh sama bisa. Astagfirullahaladzim. Istighfar sia teh, Jo. Urang teh jujur, Met kemana teh boboh pisan sebenarnya mah. Kieu we lamun maneh narima urang, sok maneh hayang naon ku urang tuturkeun, Met. Normal kene aing mah, Jo. Seteh. Met, urang teh resep. Bisa meureun sacelup dua celup ka nu bohong. Bah, aya si Ciboy. Hanas urang geus nyokot duit di ATM jeung pesen martabak yang abah. Oh, Kak, Ciboy. Ciboy. Naon mah? Itu aya si Jo, tes di ATM cenah jeung martabak. Bieu mah heureuy Jo, heureuy aya tas si Ciboy mah heureuy bieu mah. Ah, terjadi ketang. Da bieu ge urang ngan saukur heuleuy. Kemet, mana kan boga pabajikan dua, kolot jeung murah. Nah, kumaha mana cara ngabagi waktu di bulan puasa? Jadi kieu boy. Di sahur nepi ka buka jeung nu kolot. Dibuka nepi ka imsak. Jeung nu ngora. Goblok sia. Menang. Anjing. Maksud aing mah lain dahar di jalan. Maksud dahar di jalan teh, oke, di jalan manggi warung sangu nyimpang, dahar di warung sangu. Action. Ah, terjadi ketang da bieu ge urang heureuy. Ah, terjadi ketang da urang ge bieu ge heureuy. Ah, terjadi ketang da bieu ge urang ge heureuy. Lanjut. Action. Ah, terjadi ketang da bieu ge urang mah heureuy. Action. Ah, terjadi ketang bieu urang mah ngan saukur heureuy. Lompat lelong aja. Jadi deui, sok. Di 2 action. Anjing.